Para mitra kaum dangu sami-sami ngabandungan dongeng enteng pangbeberamana. Mang Jaya nunjungan carios nyambung di judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalian kabinyahan. Atuh mugi-mugi sadayana wargi Mang Jaya mitra Mang Jaya aya dina kawilujengan. Nah jangan ngoning dugikeun dongeng para mitra seueur kalepatan sareng kahilapanana hapunten nu kasuhun oge nyangakeun bae carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Atur nuhun nu parantos subscribe-na, parantos noe like-na para mitra peryogi subscribe sareng loceng peryogi para mitra, loceng kanggo mitra, subscribe kanggo Mang Jaya official. Hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Oge salajengna dongeng urang lajengkeun bae. Naon nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana ayeuna nincak bagian ka-115. Mangga nyangakeun bae para mitra, wilujeng ngadangukeun atuh ye dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Para mitra dongeng karangan Aan Merdeka Permana dina lalakon anu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Ayeuna teh para mitra nincak bagian ka 115. Para mitra pamiarsa dina akhir bagian ka-114 urang sami-sami ngabandungan para mitra sadaya naon sababna atuh jaka bantangin make surup sumalindung ka Mang Lendra kitu para wargi. Tangtos aya pertarosan nah Mang Lendra tiasa balik deui ka alam manusia aya pertarosan nih para wargi. Mangga urang teraskeun di hanca dongengna etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom dina bagian ka-115. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Barang harita atuh para wargi nyaeta jaka bantangi nyebutkeun manehanana teh henteu boga ngajirim atawa teu boga jirim. Mang Lendra nyeleukeuteuh seuri. Aing lucu aja. Atuh teh kudu aneh da di ka mah ye. Jeung sasaha nu araya di dieu ge sabangsa makhluk gaib. Nu disebut makhluk gaib ge memang teu boga jirim apa lain. Tembal Mang Lendra. Eta mah ceuk omongan bangsa manusia ka bangsa kaula Helendra. Tapi lamun bangsa kaula teu bisa mireungeuh jirim kaula, eta nu aneh mah. Kaula bingung, sabab mun kaula hayang kabireungeuh ku bangsa kaula, kapaksa kudu nyieun nginjem jirim bat. Kasup nginjem jirim kaula meureunnya? Ceuk Mang Lendra deui. Bener pisan eta caritaan Andika teh deuleu Lendra. Di zaman ka zaman ti waktu ka waktu, atuh nu baheula cenah geus kaliwat datang deui zaman anu sejen kaula. Geus biasa nginjem jirim sejen. Jirim Andika mah teuing anu kasabaraha kali moal. Ngan biasana jirim nu ku kaula dipake teh bebeungetanana jiga beungeut Andika kieu. Anu matak bangsa kaula mah apalna beungeut kaula teh jiga beungeut Andika kitu tah Lendra. Ceuk jaka bantang. Ke. Ari nu sanyana beungeut Andika teh jiga kumaha tuh? Ceuk Mang Lendra jadi panasaran cenah para mitra. Teu kudu hayang nyaho Andika mah. Teu kudu nyaho jiga kumaha bebeungetan kaula Lendra. Tema jaka bantanging. Geus ngarti lah kaula ge kitu mah. Mana kitu ge meureun goreng patut nya. Goreng patut mana kitu ge teu kasep jiga kaula. Omong Mang Lendra seuri. Nyaho sia deuleu Lendra. Cik jaka bantangi nyentak. Ngan bae satuluy nama para wargi.
jaka bantangin kalawan daria nerangkeun yen teu boga jirim teh matak ganggu kana kalancaran hirup kumbu. Utamana mah boh mun manehna boga pangabutuh, boh lamun batur anu boga pangabutuh. Kitu diantarana cenah para mitra. Teu boga jirim teh nimbulkeun masalah. Teu boga jirim teh matak ngaganggu kana hubungan atawa komunikasi. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Barang harita ge para wargi sadaya jaka bantangin nerangkeun yen akibat manehanana teu boga waruga atawa cenah teu boga jirim, nimbulkeun rada gejed atawa hese ngayakeun komunikasi. Malah jaka bantangin nuluykeun caritaanana, tah saperti urusan jeung Nyimas Wulansari deuleuh Helendra. Si Nyimas Wulansari teh bogoheun ka kaula. Atuh sabenerna mah kaula ge bogoh ka manehna teh. Tapi kusabab kaula mah teu boga jirim, balukarna kaula ngalaman kasusah. Susah luar biasa susahna, bingung teu manggih tungtung, susah taya kendatna. Hiji-hijina sangkan harapan Nyimas Wulansari bisa tinekanan saupama kolu nginjem jirim batur. Tak kitu nu matak oge Lendra, ayeuna naon sababna kaula nginjem jirim Andika. Ku Andika geus bisa kagambar kasusah kaula nu kaalaman dina waktu ieu, di antarana ngayakeun hubungan jeung Nyimas Wulansari. Ge, aing mah deing aduh. Sangan Andika bisa sosonoan jeung Nyimas Wulansari nya. Akalna kudu nginjem ngagunakeun raga kaulanya. Aduh, enak teuing. Ngeunah teu ngeunah eon atuh. Cek Mang Lendra. Harita ge para mitra, caritaan Mang Lendra kitu diunggeukeun ku jaka bantangin. Anu nandakeun cenah nya, cenah atuh caritaan Mang Lendra kitu. Mung aing mah. Ya, ngeunah teuing atuh. Tadi ge disebutkeun ngeunah teu ngeunah eon deuleu. Andika nu senang-senangna, kaula nu ripuhnya atuh. Aduh, Andika nu geunahna, kaula nu ngesangna pan teu puguh atuh. Tema Mang Lendra ngabalieur. Ulah kitu, Lendra, ulah kitu. Andika kudu bisa tutulung kanu butuh. Andika kudu bisa tatalang kanu susah. Tah atuh sakali deui kaula keur menta pitulung ti Andika. Kaula menta bantuan ti Andika ayeuna eueuh deui iwati kitu. Andika kudu daek nulungan Nyimas Wulansari. Tah kitu sakali deui. Andika kudu daek nulungan Nyimas Wulansari deuleuh Lendra. Oge nulungan Andika nya, cek Mang Lendra motong kalimat harita teh. Tapi da oge sarua keur nulungan Andika Lendra. Cek jaka bantangin. Make disebutkeun nulungan kaula segala rupa, raneh teuing. Geus buku Andika ayeuna. Nu hayang ditulungan ku kaula, make nyebutkeun nulunganna nulungan kaula segala. Ye sok malik-malikeun sagala-gala teh. Andika nu susah, kaula nu ditekenna. Sok aya wae Andika mah lah. Teu puguh ah. Cek Mang Lendra harita teh. Yeuh Lendra ari kudu dijelaskeun mah kieu. Sabab Andika ge aya hate kadua leutik ka Nyimas Wulansari teh. Jayu ayeuna mah urang silih tulungan. Urang hilup babarengan. Nyaeta kudua ku tilu. Kacinta kaula kalaksanakeun. Kacinta Nyimas Wulansari kalaksanakeun,
oge kacinta Andika sarua kalaksanakeun. Apan kabeh laksana, kabeh dina kaayaan bunga, kabeh dina kaayaan kasenangan. Tah ieu nu dipikahayang ku kaula teh. Jadi sakali deui, Lendra, sakali deui bantuan kaula sarua wae kaula ge ngabantuan Andika, kabeh bisa kalaksanakeun kalayan lancar teu aya kuciwana. Cek Jaka Bantangin. Harita para mitra sadaya ngayakinkeun harita teh ngan anger we Mang Lendra mangahuleng teu mere jawaban anu pasti. Para wargi sadaya sabada dicaritaan ku Jaka Bantangin sarupa kitu. Yen sabener nama cenah Jaka Bantangin menta bantuan teh pikeun supaya sarerea saluyu. Atuh kahayang Jaka Bantangin kalaksanakeun, kahayang Mang Lendra kalaksanakeun, jeung kahayang Wulansari kalaksanakeun. Lantaran Jaka Bantangin ge nyaho, yen sabenerna mah Mang Lendra teh mika hayang jeung mika cinta ka Nyimas Wulansari. Mang Lendra dikitukeun teh kalah ka ngahuleng we para wargi. Barang Mang Lendra ngahuleng Jaka Bantangin tuluy nyarita deui. Nah, Andika kalah ka ngahuleng deui Lendra. Naon sababna Andika kalah ka ngahuleng? Ya, jika nu mandeg mayong Andika mah. Naon sababna ieu teh cik sok caritakeun ka kaula. Jelaskeun ka kaula. Cek Jaka Bantangin waktu mireungeuh Mang Lendra kalah ka ngahuleng. Sanggeus lila cicing Mang Lendra ka karadaek nemalan. Jiga-jigana kaula moal bisa nedunan. Ari nu jadi sababna mah kaula mah pan bangsa manusia. Teu ilahar di bangsa manusia mah aya awewe boga salaki leuwih ti hiji. Kitu tak-tage bising teh nyaho mah. Jadi teu ilahar. Nya aya awewe boga salaki hiji, leuwih ti hiji maksud teh. Sabalikna mun lalaki boga pamajikan leuwih ti hiji, eta mah ilahar di bangsa manusia kitu. Teu kitu deuleu Lendra. Salaki si Nyimas mah tetep we Andika. Kaula mah teu ngaboga-boga. Ngan mati-mati si Nyimas dipihukum ku Andika. Kaula ulah diusir-usir tina garba Andika deuleu Lendra. Cek Jaka Bantangin jiga menta dipikarunya harita teh. Ngan bae ari Mang Lendra mah teu daek nembalan, naha satuju atawa henteu kana usul-usulan Jaka Bantangin model bieu. Mang Lendra teu bisa mutuskeun daek henteuna para wargi nyubadanan pamentana Raden Jaka Bantang. Malah mah batanyeun putusan kalah ka mindahkeun jejer obrolan. Mindahkeun paguneman cenah para wargi. Ceuk manehna urusan nu leuwih penting mah kumaha carana mantuan tarekah Prabu Selangkuning dina ngahalangan polah-polahna bangsa siluman nu dipingpin ku Ratu Aning-Aning Kingki. Kitu diantarana teh para wargi. Malah Mang Lendra nyarita. Yo, Bantangin, kaula mah satuju kana pamanggih Prabu Selangkuning teh. Yen kudu aya gawe babarengan antara sakumna makhluk di dunya. Dina ngajaga katentreman hidup, tak itu pangbangna mah. Nu matak tibatan mikiran bikang mah leuwih hade mikiran nagara we atuh ieu mah. Eueuh deui nagara ieu teh santeuna keur aya dina ancaman deuleu. Nagara teh keur aya dina ancaman atuh. Karaman bakal ngaganggu ka nagara. Kitu pangbangna mah. Tah ayeuna sapangeus nagara kabeh kudu ngahiji sabilulungan.
Pokona mah kudu sareuneup saigel saketek sapihanean. Ulah pahilir-hilirnya mani, ulah pagirang-girangnya tampian. Kitu kudu ngahiji sabeungkeutan. Dina ngoning merangan karaman-karaman nurek ngaganggu katengtreman nagara di Pulau Majati ieu. Kitu cek pamikir kaula mah. Cek Mang Lendra nyobaan memparkeun paguneman ngeunaan Nyi Mas Wulansari para mitra sadaya. Nah, Ari Andika bet jadi babalik pikir make daek mikiran eta masalah. Apaan baheula mah Andika teh mung ulu biung mung ancrub dan ieu masalah. Pana Andika teh ka kaula nyebutkeun nepakeun jurig pateuh. Tah ieu atuh, pan aneh kaula teh. Sabada bieu Andika nyebutkeun yen cenah waktu ayeuna waktu numpang hade-hadena pikeun ngahijikeun kakuatan. Kudu sabilulungan dina ngoni ngawangun kakuatan. Pikeun ngelehkeun musuh. Nu jadi karaman bakal ngacaukeun nagara Pulau Majeti. Aneh kaula teh. Ngarasa aneh lantaran ieu teh pamikir Andika. Toja iya jeung cita-cita Andika baheula. Nu jebutkeun yen Andika mah moal ulu biung dina urusan ieu. Cek Jaka Bantangin. Heueuh, ti heula eta teh kituna. Ti heula mah mikirna kitu kaula teh. Ngan sanggeus dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun pokona mah. Ye, sanggeus dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun, sakumna jalma rek pangkat luhur. Rek jalma biasa perlu pisan perlu milu mikiran dak itu pang-pang nama tuh perlu milu mikiran karegejegan dunya sanajan ukur disabudureun dirina kitu urang teh ulah antepan gitu tah pokona mah pokona mah ulah antepan kana kaayaan dunya lamun seug dunya ieu bakal cilaka atawa nimulkeun anu matak karugian pikeun sakumna makhluk nu geus sia dunya. Urang kudu ngilu mikiran kitu pang-pang nama. Jadi sakali deui we urang teh kudu mikir nepi ka palabadinya. Cek Mang Lendra. Ingat deui kana masalah nyaatkeun ranca di Rawalakbok teh. Cek manehna. Bener jalan pikiran Prabu Selangkuning. Lamun nyebutkeun yen bangsa manusia perlu ngeuh dina tareka ngajaga weuteuhna alam. Sabab weuteuhna alam ge diperlukeun ku makhluk-makhluk sejen kaasup makhluk gaib dea. Jadi lamun manusia ngaruksak alam, makhluk sejen bakal milu riweuh jeung moal sukaeun. Para mitra kaum dangu mangga dongeng urang teraskeun deui. Atuh paguneman antara Jaka Bantangina sareng Mang Lendra urang teraskeun deui para mitra. Kumaha cenah dina seuh-seuhan salajengna. Harita Mang Lendra nyarita, tak itu sababnya ieu. Pokona mah kaula ngarasa perlu ilu biung we. Kaula ngarasa perlu ilu biung dina nyadarkeun manusia nu can ngeuh kana perluna ngajaga weuteuhna alam kitu. Tah, jadi dina soal ieu mah jadi urang teh perlu mikir sangkan alam ieu teh dina kayan langgeng kitu. Cek Mang Lendra panjang lebar. Lamun kitu meureun Andika kudu balik deui ka alam manusia Nyai Lendra. Cek Jaka Bantangin tumanya langsung dijawab ku Mang Lendra. Bener kitu pisan. Tah kudu kitu, kaula kudu mulang deui ka alam manusia. Kaula kudu dibere kesempatan nyadarkeun bangsa manusia nu ngaganggu alam. Kitu pang-pangna mah. Jadi pokona mah ye urang gawe babarengan we nu gaib jeung anu kenyata nyaeta. Nu gaib di daerah di dieu nya atuh nagri kaula di alam manusia urang gawe babarengan. Kitu pokona mah dina ngajaga kayan alam. Sangkan atuh kayan alam teh
dina kaayaan anu bisa dijaga ku sarerea. Teu nimulkeun ruksakna, nimulkeun karuksakan, kanu ngageugeuhna atawa kanu nyicinganana kitu pangpangna mah. Jadi kitu lah kitu. Waduh, waduh, waduh. Ngarti kaula ge deuleu Helendra. Kaula ngarti. Nganya kitu lamun Andika dipulangkeun ka alam manusia. Sarua jeung ngunclungkeun ku ya kaleuwi merenya. Cek Jaka Bantangin jiga semunyungkun. Ngarasa disungkun Mang Lendra ukur ngarenghap. Ya sanajan kumaha kasebut nage kaula mah tetep we bangsa manusia deuleu Bantangin. Jadi lamun mah kudu bajuang yang ngaheulakeun bajuang keur kapentingan manusia heula kitu pangpangna mah. Ulah salah teh ieu, ulah salah pamikiran Andika ieu ulah salah ieu. Sakali deui ulah salah pamikiran Andika teh ieu. Cek Mang Lendra. Meureun kaula kudu ngaheulakeun bajuang keur kapentingan bangsa onom. Nganu jadi perkara ayeuna Andika geus teu bisa kitu bae init ka alam manusia deuleu Helendra. Kajaba lamun dibaturan ku kaula. Atuh sabalikna kaula ge teu bisa cicing di Pulau Majeti. Kajaba dibaturan ku Andika. Kitu nu matak oge. Tah ieu anu riceuna teh. Jadi pokona mah antara kaula jeung Andika teh kudu silih bantu dina soal ieu mah. Sakali deui Andika moal bisa init ka alam manusia lamun teu dibaturan ku kaula. Sabalikna kaula moal bisa cicing di Pulau Majeti lamun teu dibaturan ku Andika. Kitu nu matak oge. Cik Jaka Bantangin. Waktu ngadenge ucap-ucapan Jaka Bantangin sarupa kitu. Leng. Harita para mitra sadaya Mang Lendra ngahuleng. Gih, ari maneh Jaka Bantangin. Kaula teh manusia ye. Nah, ieu nah yang balik ka alam manusia. Make kudu dibarengan ku Andika segala rupa. Terus ane mah pan bangsa gaib. Tapi nah yang asup ke alam gaib make kudu dibarengan ku kaula. Aneh, tinggal aneh. Cek Mang Lendra heran. Apaan ti heula geus disebutkeun? Yen Andika teh sabenerna mah geus kari lelemut deuleu Lendra. Da ari raga kasarna mah Andika teh cilaka diranca. Masing dinamaksakeun balik ka alam manusia oge. Raga kasarna mah geus teu jejeg. Kajaba lamun diasupan ku kaula, Andika bisa jakawas bihari. Meureun Andika apa? Di alam manusia Andika malang mang meleungmeung jiga nu bodoh. Eta lantaran ku kaula ditinggalkeun heula. Tah sabot eueuh kaula Andika moal bisa jadi jalma manfaat. On kitu deui kaula, mun eueuh Andika kaula ge geus teu bisa jadi jalma geus teu bisa aya mangpaatna jang batur. Omong Jaka Bantang. Harita ngadenge caritaan Jaka Bantangin sarupa kitu teh para wargi. Pikeun Mang Lendra mah jadi mang-mang. Manehanana marojengja. Hate leutikna hayang mereyeng balik ka alam manusia. Bari eueuh kakaitana ka sisi kagigir. Ceuk paribasana cenah teu balik saperti biasa we. Tapi geuning kanyataanna teh teu bisa kitu bae. Manehna kudu bisa balik ka alam manusia dibarengan ku Jaka Bantang. Atuh mun kitu mah hayu urang duaan muru deui ka alam manusia. Bantuan kaula meruhkeun musuh-musuh anu sakirana ganggu kana katengtreman manusia kitu. Tangke mun geus beres kaula daek di bawah maturan Andika ka Pulau Majeti kumaha cing mun kitu. Ceuk Mang Lendra. Hayu. Ayu ngan rumasa.
perjuangan meruhkeun bangsa siluman nuker dipingpin ku Ratu Aning-aning Kingki. Kacida berat nak Delelendra. Kaula teh sanggup meruhkeunana terus terang, kaula teh sanggup meruhkeunana. Tapi kaula ngarasa panasaran. Anu matak, pikeun kadua kalina kaula deuk nepungan bapa kaula. Nyaeta ama walang sege. Kaula yakin sayakin-yakina. Ukur bapa kaula nu bisa ngarengsekeun ieu masalah. Hayu ayeuna mah urang muru ka kerajaan Biratakarta. Ayeuna keneh pisan Delelendra. Ulah dilila-lila lantaran lamun dilila-lila sahanteuna para siluman teh bakal ngangseg ka nagri ieu nu kasebut Pulau Majeti. Tadi disebutkeun kaula teh geus taak dina ngahareupan Ratu Aning-aning Kingkik jeung wadia baladna. Nu mata kaula tetep rek menta bantuan ka ama walang sege. Hayu ayeuna menta dibarengan jeung Andika. Cek Jaka Bantang. Nyawe para mitra sadaya harita kene Manglendra geus bebelesatan nyaba deui ka alam manusia. Ngan tetep wae nu disebut alam manusia teh sabenerna mah teu nyata. Sakurang-kurangna cenah para mitra cek hitungan manusia. Ari nu jadi sabab musababna di alam manusia geda sabenerna mah Manglendra teh keremuru hiji alam anu teu nyata. Kapanan kerajaan Biratakarta gekiwari geus aya di alam seje. Nu ceuk kesebutan manusia macana para mitra alam gaib. Ai kerajaan Biratakarta teh patempatanana patih walang sege baheula. Patempatanana sakumanu digambarkeun ti payun. Nyaeta para mitra aya di bawahan Ranca Ekek atawa Cicalengka teh. Anu ayeuna mah kawengku ku Kabupaten Bandung para wareg. Tah kadinya nujulna ieu atuh Manglendra anu memang bebelesatan teh lantaran warugana di eusi ku Jaka Bantangin. Elmuna memang luar biasa para mitra. Atuh nuju ka eta patempatan ngagunakeun kendaraan alam nu disebut angin teh anu ngagelebug. Kitu diantarana para wargi puguh we bebelesatanana teh ngagunakeun angin anu ngagelebug. Waktosna para wargi.